parah nih. Mang, hoyong tahu mang 2000-an, Mang. Siapa 2000-an? Mohon 2000-an. Burik, mana mari moal. Sok bisa mari ku aing ya. Ditraktir gopeun. Anjing sok. Ya. Kolontongan san pernah nanti gope aing mah loba duit mah moal aing lah. Sok mang 10.000-an tah duit aing deuleu tah. Loba aing duit mana? Kalem bae. Mang 10.000-an. Oh, Sama kagoksan awak banyak gede. Bagus kok aing beli sabaraha ya? aing 2000-an. Nah, 2000 mah zaman kiwari mah teu usum, ayeuna 2000 bae. 10.000 minimal. Nah, 2000 kalau batam dak korok goceng, makin. Samang 10.000 mang lah. Oh 10.000-an. Siap. Ding, sia leutik-leutik polontong geuning. Ih, nggak pandang sih mah. Aing malah tisu teh awakna, ih, otak nama encer aing kalem bae. Patang kurang mah aing 10.000. Tah aing 10.000. Kan 2000 mah kewe pang tutuna teu usum nyaon kiwari mah 2000 mah. Kan aing nu tinggalan lagi kumaha? Ada panggalan lagi aing mah gede sia mah leutik 2000 perak, nah 2000 perak lah. Emang urang ada mah. Iya, aing mah teu heula. Ajig teuing si Burik. Goblok balaga pisan. Awas ya Burik ku aing lamun boga duit ku aing moal dibere. Bodo amat hirup-hirup aing geus ngatur. Duh, pisan si cucuk aja nih. Manggul kai serangan teh kaduga. Mana ka mana sa? Iya ya, Cil. Nganterkeun kai ka girang. Oh, ka girang. Heuh apa tuh bantuan? Lah, ulah teuing Cil, bisi teu kaduga. Ah, mana mangahina iya bro jeung urang dibantuan. Ya apa tuh ya? Ai kaduga mah ya bantuan ya. Uang hotong. Wah. Tuh, dok serangan mah berat euy. Sok, tampanan atuh. Sok. Ya tampanan, Cil. Sok. Atulin tampanan. Nah, Ya, Cil. Naik ke mana, Pak? Hah? Naik ke mana-mana? Nganterkeun kai. Aduh, atuh nu kitu-kitu wae sia mah meni digotong jeung si Acil teh saimbang. Kapan beunat ku sarangan mah? Ai maneh jang korang. Jih, da urang mah tadi ge nyaran ka si Acil teh ulah teh dibantuan teh. Barunya tuh si Acil bagi pendek wae meureun sia mah. Napa urang mah teu nitah? Kan maneh na we sok cenah da urang. Hayang si Acil na. Oh, rajin atuh. Ayo, Cil. Cil. Mau atuh di info si Acil. Iya atuh, Cil. sa pangajang teuing sa ayo ripu. Ih, sebut. Sal, lain perenan maneh mah keusik teh atuh. Isuk luar awur kieu, anu mah geus burit. Heula urang rek kasih budak gelas sakedengnya. Heeh. Isuk beresan ieu teh. Heeh. Bapak aing mah itu tah teh kudu poksok pisan. Kon apa geus burit? Pikir heula. Nah. Si Bandoyok na eueuh ka mananya? Aing butuh keusik amba buung mau pengeueuh si Bandoyok na. Cukup 2 ember ge. Nah itu Mang Jack mau keusik. Mang Jack. Naik ke mana? Mang Jack ieu keusik. Iya Sal, urang teh nyeun kerajinan, nyeun babalongan budak hayangeun ieu babalongan. Ieu yo. Sal. Dijem sakedeung keur nyeun babalongan, dangke ge dibalikeun deui ieu. Tong salah paham. Udah ku aing ngoling kusik atuh. Kita nyeun babalongan tah kieu Sal, nyeun babalongan teh. Tah. Budak karunya. Nah, oh gitu. Nu bener. Ya bener atuh maneh teh. Tah ieu teh kurang teh kita dicaian budak teh hayangeun kitu. Di pelakan we anak jair di dieu teh. Tah budak teh tuluy erek nguseup di dieu teh kitu. Engke mun geus anggeus isukan ge dibalikeun deui ieu. Oh. Oh, atuh Mang Jack. Omat isukan balikeun deui nya. Oh, heueuh Sal. Heeh, Mang Jack. Oh, jadi sensome. Heueuh. Goblok teh jeung kanyakuan sagala. Untung aing aya ide. Lamun teu geus piomongeun eta si Isa bebeja ka si Bandoyok ka bapana. Orang bapana mah goreng adat. Anjir selain goreng patut teh si goblok tah si Bandoyok. Assalamualaikum.
Anjir, saya mau doyok itu balik Mohon. Nah, jenaon bang, balik kasih. Bang, jenaon balik kasih. Mohon. Balik kasih kita melawak itu. Ah, jenaon bang, jenaon. Mohon kanggo gerasi. Oh, juga rasi bang. Mohon. Lah pan ieu we geuning Inu ieu. kino ngarana bang. Ya, inu kino ngarana. Aya mohon pertama mohon tos maser. Iya, naon kino ngarana yo. Mohon. Hah? Batagor. Mohon. Patako cek aing teh ngaganggu wae. Henteu ieu aya murang kali ya ngaganggu. Oh, jenaon bang, kita kan jenaon. Mohon. Bang, kita jenaon ini teh. Tadinya ada anu Oh, kita jenaon atuh. meser cek aing naon eta nu kieu motor kieu atuh. Ya, bensin, bisa bensin ya. Mana tuh, Dek? Bisa bensin. Mana? Gila. Gila. Hese mereka deh. Bisa bensin. Gila ya motor. Bisa bensin. Mana? Ayo motor gila. Bisa bensin. Mana? Goblok subadoyok na boloyan kaing. Abong make motor alus. Siap. Namanya hujanan coy. Hah? Masih hujanan coy. Kurang hujanan di Bojong. Jadi hujanan kieu yok ari. Lah masih tinggal belum. Anjing. Gagah mana pengen dipindahin ke dia? Kira Si ada pindah ke kujuk masa kamari. Tikir ramanya gua tuh yok. Aduh, anjing gua ayo bawa ke dokter mah balik lagi. Jadi beteng naon kunyuk. Ya, yok. Untung dibawa ke dia nya. Nganahan ke dia yok ngapain ke apa? Ke itu malah tuh jangan kurang aing ngariung. Ah, itu mah bersihan yok. Yang pernah disarare barudak. Heeh, we da geus kagok aing kudu mindahkeun deui ieu. Nah sia tuh di tamu ka bengkel kala ka mindahkeun teh kuina dipindahkeun sugan edan. Nah, sia kalah kan ngacap-ngacapung ka aing teh. Yo, sia teh. Nya, kita aing ini orang ieu. Pangkuan itu ka dieu. Anu hunkeun ka aing teh sia teh kalah ngacap-ngacapung ka aing teh. Syukur aing tah nah kayak dieu aing oge. Ban aing ka sia teh kamari teh kehead nitahna ge pamukakeun bengkel aing pangindahkeun bengkel. Sia masalah teh dibahas. Yo, masalah eta mah gampang. Cuma masalah duit aing jeung 200.000 diomongkeun deui. Wae sia mah. Mana cenah lunas? Kumaha sia teuing lah aing ngalieur ngomong jeung sia mah. Yo, sing sabar wae kayak arah kalau dia itu ka dia mana pindah ka deukeut ieu. Yo. Aing ngajak keluar heula motor aing ku tanaga. Lolar naon kayak sia teh? Wah, cik sia muni mota teu percaya ka aing. Dibayar motor yok. Ah, anjing sia. Lolar naon cek aing teh sia teh? Bu. Sia mah kakaning pasnya jeung aing. Yo, nganjuk lorar. Heuh lolar naon motor Mio motor dia teh sia. Hah? Lolar jeung motor naon cek aing budak. Hah? Lolar jeung motor naon? Biasa we teh. Anjing sia ngomong apa gitu? Abang aing nganjuk teh. Abotang ka sawah anjing. Pedeng aing teh empen anjing. Bopau. Sia teh ngambuk. Lolar naon? Asaknya anjing dirasa. Sia anjing dirasanya.